janjian teh. Ya ninggalkeun warung di dieu mah. Panas Kamana nih can datang, cenah ongko bete geus nepi. Aku ada janjian teh. Tuan di dinya meureun hanapeun sawo. Nah bieu teh nelpon cenah geus dibawa rek meuli tanah teh. Pak. Jauh-jauh tuh rek meuli tanah teh. Caket eta ka dinya. Ayo 1000. Nah, tadi kayak tuh itu tuh tanah atas katingnya tuh. Belanja. Nah geus ti heula ka dieu pican naon wae. Sok janjian teh sok maral laki-laki. Pas awewe wae teh mah. Lebar sebenarnya mah rek ngajual ieu teh kebon teh. Tangkalana ieu teh bubuahana ge sawo ge ya 15 mah. 11 tangkal geus arayaan kabeh. Tapi butuh duit. Juga ayeuna Pak Haji teh jadi lah Bapak Deden. Uang di dia ya bari nempo handphone. Bismillahirrahmanirrahim lah. Haji teh euy. Ya apa hajinya? Aya sawe. Si salah jauh-jauh tenang. Tuh, geus tungguan di dieu cenah WA. Telepon teh kaangkat. Bukan di situ. Di kana pendagang sawo. Ayo, balik dia. Tuh, kuningan tuh kasih ketinggal itu. Ya Haji nungguan. Oh, Makanya gede amat. telat itu asa bal Kepiluan kumahanana. Iya, kuningan. Haji. Aduh. Ini lah teuing. Hampura Haji. Pokok cenah tadi geus di jalan dah. Anjing dia nungguan menilila di Pas telepon kabeneran aya kareta, bieu teh ka Cenah saeutik. Nah, ieu Haji nu bade dasar teh. Nama Si Pak Haji ya, mohon. tepangkeun atuh abdi Bu Haji. Ieu teh Haji. sakumaha ieu teh saeuna teh? Ieu teh hampir 1 hektar lebih lah ieu Oh, teh. gini kan? Sawona ge tingali nikmat sae. Ieu teh tos tinggal ngala sawo ge pokona mah. Tapi Sawo rambutan, aya apa nama buah ge, aya kadu. Aya pokona mah sae subur ieu teh. wani ieu mah wani Pak Haji ieu mah. Lebat tadi nama Pak Haji, cuman ngan abi teh peryogi kanggo morang kali modal. Ieu teh sok ih sae pisan ieu mah. Moal ieu lah. Mudah-mudahan aya jodohna atuh. Nah, cenah ari ieu harga peryogi, mah da gitu. sami lah, sanes umum lah harga mah mungkin. Ieu teh sabaraha hektar? Ieu teh 2. Bisa hektar Lampung lah, hampir 2 Lampungnya. kirang. Ayeuna mah kantun Pak Haji kawantuna sok mangga bade sadayana nya langkung saya mah yang sadayana. Hayong sadayana apa mi ieu mah. Saya teh sok teh Ya. tinggal subur tuh. Baden teh sadayana mangga. Sakumaha we ayeuna. Tanah tuh tinggal di sawo aya 15 tangkal. Sagala aya da duren. ieu punten abdi teh emang raras. Peryogi taneuh. Ya, peryogi tanah. Abdi teh ka Padeden nyikeun bantosan jauh-jauh di bawah ka dieu jika abdi teh. Padeden, abdi mah da peryogi taneuhna ge kanggo dinapo. Nah, dina Jang mah. Padeden kumaha? Abdi mah peryogi lagi saember we. Aduh. Kan butuh lagi saember. Nah, kumaha? Atuh ngomong teh simbana. Apaan tadi peryogi tanah cenah kok Ya, bisa peryogi tanah? tanah. Tanya tanahna sakumaha? Ning eta saemer, atuh paling ieu mah hektaran. Aduh, aing kumaha ieu teh? Ada balik lagi. Padeden janjian teh. Ya ninggalkeun warung di dieu mah. Loba pagawean sok naon teh sok ngaganggu pisan. Balik pisan jauh-jauh ya. butuh Maka saember. suking bener lamun jadi meklar. Itu teh taneuh teh. Sekarang balik pisan. Sembarangan cerai. Ember butuh lagi. Jauh-jauh di bawah tadi butuh saember oge. Aprak-aprakan sugan teh rek naon. Ternyata butuh tanah loba. Nah teu nanyakeun atuh. Heeh butuh tanah tapi da teu paduli da